A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi amin. Wal maqalatus sadisatu wal isruna. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ay ashkhasin ala arba'ati ajnasin minan nasi. Ari ucapan anu ka-20 genep. Nampi riwayat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munyen sanyana Kangjeng Nabi kola ngadauh Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Ya. Sanyana Allah Ta'ala maha luhur Allah yahtaju bakal ngahujah dina poe kiamat bi arba'ati anfusin ku opat jalma ala arba'ati ajnasin minanas atas opat mang pirang-pirang jenis ti manusia. Jadi ngahujah ke Allah ku opat jalma atas kalakuan opat jalma. Gitu. Dihujah ke ku Gusti Allah. Jadi moal bisa naon teh urang teh mah. Moal bisa manehanana boga dalil deui karena geus kahujah ku eta opat jalma. Mana? Anu kahiji fayahtajullahu ta'azim fayahtajullahul azimu alal agniya'i bi Sulaiman bin Dauda alaihi masalam ka ayakula lahum lima taraktumul ibadati fa in qalu nahnu masghuluna bi amwali wa bil mamlakati wallahu ta'ala lahum fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman wa ayyu malin aksaru min malihi wa hum lam yatsrukul ibadah. Allah bakal ngahujah ka golongan jelma anu sugih. Ka golongan jalma anu sugih ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Emang kumaha gitu? Nabi Sulaiman kan sugih. Eta dihujah na ke golongan jelma sugih ku Nabi Sulaiman. Seperti ngomong kieu. Ka ayakula lahum lima taraktumul ibadah. Kecek Gusti Allah ka golongan jelma sugih kunaon maraneh kabeh keur di alam dunya ninggalkeun ibadah. Kunaon maraneh kabeh keur di alam dunya teu daek sedekah, teu daek salat, teu daek puasa. Gitu. Teu daek ngajakat kunaon. Teu daek ilu pangajian kunaon. Paing qalu mangka lamun golongan jelma sugih ngomong kieu nahnu masghuluna bi amwali wa bil mamlakati Gusti nu mantak abdi teu kaburu ibadah nu mantak abdi teu kabujeng salat teu kabujeng ilu pangajian teu kabujeng ngajakat segala ieu kami sadayana cek jelema anu sarugih engke di alam akhirat kasibuk abdi teh ku ngurusan harta. Sibuk abdi ku ngurusan perusahaan, sibuk abdi ku ngurusan dagangan, sibuk abdi ku ngurusan sawah, cek nu sarugi. Jeung kerajaan anu dipimpin ku abdi. Tajan abdi mikiran ieu kan sakabupaten, mikiran kitu tah. Cek raja teh anu sarugi, kitu ngomongna. Cek Gusti Allah fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Kerajaan mana anu leuwih gede tibatan kerajaan Nabi Sulaiman? Ayo coba.
kakawasaan nu mana anu lebih kuasa tibatan Kangjeng Nabi Sulaiman, harta mana anu lebih loba tibatan harta Kangjeng Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman mah wa huwa lam yatrukil ibadah, sama sekali Nabi Sulaiman mah henteu ninggalkeun ibadah. Atau waktu sholat mah sholat, waktu pengajian, waktu ngajakat. Nabi Sulaiman henteu. Tapi kunaon maraneh kabeh sampai disibukkeun gitu. Ini kuat ti isuk mentuk sampai balik peuting, ninggalkeun dohor, asar, maghrib, isya, subuh ge kaburangan deui. Dihujah, geus moal bisa ngajawab karena dihujahna ku Nabi Sulaiman. Sasugihna Kangjeng Nabi Sulaiman henteu sampai ninggalkeun ibadah. Sugih kitu, nu mantap Kangjeng Nabi Sulaiman eta termasuk raja dunia. Raja dunia eta teh aya 5 lamun telepat. Anu 3 ti golongan orang beriman, anu 2 ti golongan jelema kafir. Anu nu iman hiji Kangjeng Nabi Sulaiman, kadua Iskandar Zulkarnain, katilu Imam Mahdi. Engke eta mah Imam Mahdi mah detik-detik kiamat. Eta raja dunia. Geus lamun dirajaan ku Imam Mahdi mah engke geus moal aya negara Amerika, moal aya Asia, moal aya Eropa, moal aya. Benderana hiji, warnana hideung dengan tulisan kalimat la ilaha illallah. Eta anu dirajaan ku Imam Mahdi engke. Kuari geus turun tacan kuari mah. Pan detik-detik kiamat mah cirina ge kudu aya tamadairun. Tamadairun eta te na taimiyah, mimna tamad, mimna Imam Mahdi, terus tamada dalna dajal, aina Isa, runa robul Quran wa Ka'bah. Lamun taimiyah eta kekacauan di umat Islam. Lamun umat Islam geus kacau ye, keturun tah Imam Mahdi. Engke Imam Mahdi mimpin di alam dunia. Engke geus Imam Mahdi turun, tah tidinya pan Dajjal turun. Geus Dajjal turun, Imam Mahdi kateter, turunlah Kangjeng Nabi Isa. Engke eleh tah Dajjal ku Kangjeng Nabi Isa, mimpin deui Kangjeng Nabi Isa ya alam dunia, tapi syariat anu dicanak syariat Kangjeng Rasul. Anu dicanakna mah Quran deui bae. Kayak Kangjeng Nabi Isa pupus, nembeng ke tahun-tahun kakara roful Quran wa Ka'bah, diangkat Quran jeung Ka'bah. Jadi sanajan aya tulisan dina ieu tanya dina tembok-tembok Quran, eta mulaya diangkat kabeh ku Gusti Allah gitu. Anu duana ti golongan jelema kafir, hiji Namruz, kaduana Buhtu Nusor. Ta eta raja dunia eta. Mantap. Atuh moal bisa ngelehkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman mah. Sehingga talupan Bilqis bae ku Kangjeng Nabi Sulaiman mah. Ayat doana teh suratna teh innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Eta di suratan tunduk Bilqis. Geus eta lamun diwirid ku urang jeung nundukkeun batur mah eta wae. Hiji anu kaduana Allah bakal ngahujah deui ka saha? Wa yatajullahu ta'ala 'alal 'abidi bi Yusufa. Allah bakal ngahujah ka hamba sahaya bi Yusufa ku Kangjeng Nabi Yusuf. Kaya kula lahum lima taroktumul ibadah, kunaon maraneh kabeh hamba sahaya kitu ninggalkeun ibadah, teu daek salat, teu daek ngaji, teu daek puasa, teu daek ngajakat, kunaon maraneh kabeh. Lamun eta jelema hamba sahaya, amun kuari mah hamba saya teu aya jeung nya, ayana bujang kuari mah. Pokona tukang babantu BART, asisten rumah tangga kitu nya.
lamun ngomong manehana qalu nahnu masghuluna bi hidmati sadatina atuh kami nu mantak teu kaur salat, nu mantak teu kaur pangajian, nu mantak teu kaur kitu, teu kaur ibadah segala kumaha, kami teh sibuk ku ngaladenan Tuhan kami. Ku ngaladenan dunungan kami. Gusti, nu mantak abdi di sibuk teu kaburu salat, sibuk abdi teu kaburu ilu pangajian, sibuk abdi teu kaburu. Nah, cek Gusti Allah, qala Allahu lahum, ngomong Gusti Allah ka golongan hamba sahaya, KRT, kabujang tadi teh pembantu, abdi Yusuf teh hamba aing, tatal azizil misro, ada di bawah tangan pasapatih Aziz di negeri Mesir, wa imrawatihi jeung pamajikan Patih Aziz, tapi kajeun teuin eta Kangjeng Nabi Yusuf ngajadi hamba sahaya, ngajadi bujang Patih Aziz jeung istrina, tapi Kangjeng Nabi Yusuf teu sampai ninggalkeun ibadah ka aing. Kitu ieu mah kakara lah. Kitu babantu palingnya titah masak, titah nyuci piring, titah sasapu, piraku. Teu daek salat. Tah ngomong bae, embung gitu. Embung salat. Tuh Yusuf dibantah ku Kangjeng Nabi Yusuf, dihujahna ku Kangjeng Nabi Yusuf bagi para bujang, para pembantu anu teu daek ibadah ka Gusti Allah. Dihujah. Kangjeng Nabi Yusuf kurang kumaha? Bu, Kangjeng Nabi Yusuf pembantu. Kangjeng Nabi Yusuf deuk dibawa ke kerajaan, diperbantukan. Ayo jadi pembantu, jadi tukang meureun ngepel mun ku ari mah. Tukang nyuduhkeun kopi segala. Ya. Men Kangjeng Nabi Yusuf punya aura kasep. Gitu sehingga istrina Patih Aziz anu namina Ibu Siti Zulaikha bogoheun ka Kangjeng Nabi Yusuf, bogoheun. Akhirna bogoh Kangjeng Nabi Yusuf kena fitnah. Itu kena fitnah Kangjeng Nabi Yusuf. Tapi tina sajroning fitnah Kangjeng Nabi Yusuf ngajadi raja. Mujizatna Kangjeng Nabi Yusuf mah lamun rerendengan Kangjeng Nabi Yusuf jeung jelema goreng, anu goreng ilu kasep. Beda jeung urang. Urang mah lamun ngarendeng seperti urang kasep ngarendeng jeung jelema goreng. Atuh anu goreng kalah ngagorengan. Anu kasep kalah ngakasepan, anu goreng kalah nambah ngagorenganana. Berarti awak teh aya mujizatan eta mah. Tacan aya karomatan. Nabi Yusuf mah lain, lamun cicing jeung jelema goreng, anu goreng kababawa ka kasep. Geus lamun urang hayang kasep bae, hayang dipake kabogoh ku batur lobakeun doana. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahum wa qulna hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim gitu. Supaya hayang pake karisma. Mana deui ngahujah Allah ka saha? Kanu gering. Wayah tajullahu ta'ala alal marbo bi ayyuba. Allah bakal ngahujah ka golongan jelema anu gering bi ayyuba ku Kangjeng Nabi Ayub. Engke nu gering bakal ditanya ku Gusti Allah. Lima taroktumul ibadah kunaon aranjeun kabeh keur gering sampai teu daek ibadah ka aing cek Gusti Allah teh ya. Cek nu gering teh pako pa ingqalu nahnu mardo. Gusti abdi pan gering. Abdi panirisan, abdi panyeri huntu, abdi panyeri bisul, abdi pan asam urat segala kitunya. Teu bisa leumpang abdi nyekel cai ge tiris. Piraku dia nyekel tai tiris. Dia aja hudang bisa kiih, bisa ngumbah. Ari pelebah ngalawudu teu bisa. Aneh. Deuleu Ayub. Abdi Ayubun mardo. Hamba aing Ayub mardo marozon sadi dan dibere gering ku aing anu sangat pohara gering, anu sangat pohara nyerina gering. Mantak cek dina kitab Fathul Majid mah eta Kangjeng Nabi Ayub sakitna eta jadi naon ngaranna di sakitna eta di jero kulit di luar daging gitu. Di jero kulit di luar daging. Lamun dicekel nyerina pohara.
geus dibere gering puara bae. Ada teh macana aya kisah-kisah anu kitu teh dhaif lah. Sapertina Kangjeng Nabi Ayub borokan. Terus cenah lamun rek salat eta bilatungna cenah diteundeunnan heula. Barang geus diteundeunnan beres salat dipasang-pasangkeun deui jorok eta mah ulah. Piraku. Nu mantap hal mustahil tiba di para rasul ngabogaan panyakit doang kitu. Sebab eta mah ke panyakitna anu ngurangan tina naon untuk urang teh mah kahormatan nabi rasul. Panjorok eta mah piraku borok bilatungan jorok. Jadi hal mustahil tiba di para rasul ngagaduan panyakit borok corop doang kitu. Saya. Jadi eta mah geus dibere panyakit puara nyerina bae. Tapi kajen teh kitu Kangjeng Nabi Ayub henteu dugi ninggalkeun ibadah ka aing. Ieu mah kakarak ge gering lah nirisan ki ge bisa keneh leumpang ka kamar mandi. Mani kuat nyekel cai tiris cenah. Sampai teu ngalabudu teu salat. Eleh terbantahkan. Ujah nu mantak komo dina salat mah atuh kajen teh isilan teu bisa ngalabudu. Sadajan teu bisa isian tayamum, salat mah salat bae terus. Gitu. Mesti aya, aduh keur kagok teh aya. Ya, eta kanu gering. Kuari dibantah deui pikeun jelema anu masakat. Jelema miskin, jelema fakir wa yatajullahu taala alal fuqara ibi Isa. Bakal ngahujah Allah ka golongan jelema fakir ka jelema miskin bi Isa ku Nabi Isa. Engke bakal dikumpulkeun di alam akhirat. Ayaqulallahu lahum lima taraktumul ibadah. Hei golongan jelema anu marasakan hirupna keur di alam dunia. Kunaon dari kabeh mani kuat ninggalkeun ibadah ka aing. Kunaon maraneh kabeh teu salat. Kunaon maraneh kabeh teu daek tilu pangajian. Kunaon maraneh kabeh teu puasa Ramadan. Kunaon atuh. Lamun eta golongan fakir ngomong ka Gusti Allah pada harita. Paing quluna anu masguluna bi masyaqatil fakri Gusti. Nu mantak abdi ieu kasadayana sampai ninggalkeun ibadah abdi teu ibadah ka Gusti karena abdi disibukkeun abdi. Ku sangat pohara payah masyarakat abdi. Dina menghadapi kehidupan lapar abdi. Beas teu boga, duit teu boga. Komo lamun keur usim dirincikan hujan teh hujan. Hujan rinci ngerecek bae. Rek masak gas parem. Pelbah, oh hayang ngamis duit teu boga. Bu abdi eta Gusti pan goyang eta pikiran. Cek Gusti Allah dia maka karake sakitu. Untung keneh dia masih keneh kasaungan. Masih keneh boga imah, masih boga pamajikan. Dari ya. Ku sebab kitu miskin kitu deuleuh hamba aing tuh. Abdi Isa afqaru mangfil ardi. Isa hamba aing. Isa afqaru pang pakir-pakirna manusia fil ardi di muka bumi. Anu mana wa huwa lam yamliku syai'an minad dunya. Di mana Nabi Isa mah sama sekali teu ngamilikna naon di alam duniana. Palaisa lahu baitu Nabi Isa mah imah teu boga, wala malun harta teu boga, walau zaujatun pamajikan teu boga. Tapi Nabi Isa wa huwa lam yatrukil ibadah. Henteu sampai ninggalkeun ibadah. Ai dari aku naon? Imah boga pamajikan boga anak boga. Mani kuat kakarak dibere teu bisa nyatu, mani kuat puyeng. Mani kuat ka mana ieu ka mana ieu. Puyeng dibere puyeng. Geus atuh terbantahkan jelema sugih terbantahkan. Jelema bujang ART asisten rumah tangga terbantahkan ku Nabi Yusuf, jelema sugih ku Nabi Sulaiman, jelema gering ku Nabi Ayub, jelema fakir miskin ku Kangjeng Nabi Isa. Ya. Jigana urang sakit bae pangajian. Wallahu alam bissawab.